Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila muallifi hadal kitab al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Raskeun di Trans Studio nya. Wa kaumun sareng ari kaum eta ikhtasohum nyelir Allah atawa nangtukeun Allah ka itu kaum bimahabbatihi kana mahabbah ka Allah hatta solahu sehingga pantas itu kaum likurbihi kana deket ka Allah waduhuli jeung asup fi hadratihi ka hadrat Allah wahum tahari itu kaum eta al muhibbuna anu resep kabeh ka Allah wal arifuna jeung anu makrifat kabeh ka Allah wal kullu jeung ari sakabehna eta mustarikuna nu babarengan kabeh fil intisabi dina nganisbatkeun ilaihi ka Allah wa khidmatihi jeung ngahidmah ka Allah lakin khidmatul awalina tatapina ari ngahidmahna nu awal kabeh nyaeta zahidun jeung abidun nu kabeh eta aktsaruha ari lolobana itu khidmah eta bil jawarihi ku pirang-pirang anggota wal akhirina jeung ari ngahidmahna anu akhir wal akhirina jeung ari anu akhir kabeh dina ngahidmahna ieu teh atapna ka ditutup kana lakin khidmatul awalin eta aktsaruha ali lolobana itu khidmah eta bil qalbi ku hate gitu. Jadi atap matak dibaca wal akhirin takdirna walakin khidmatul akhirina gitu tah macan. Tatapina ari ngahidmahna nu akhir kabeh mana nu akhir kabeh muhibbun jeung arifun eta aktsaruha ari lolobana itu khidmah eta bil qalbi ku hate wa qaumun ikhtasahum bi mahabbatihi neraskeun hikmah anu kamari 68 dina hikmah ka 68 musonib nerangkeun nyaeta katangtuanana ahli Allah aya anu tireng-rengan ahli Allah ku Allah teh dipilih sebagai abidin jeung zahidin. Nah, aya ahli Allah nu dipilih ku Allah teh sebagai muhibbun jeung arifun.
Ringkas nama kieu ieu teh mah. Ahli Allah teh kabagi dua. Aya ahli Allah nu lolobana ngahidmah ku anggahota sehingga ku hate mah teu sabaraha. Ku Allah teu dibere kemampuan anu maksimal dina urusan hate. Aya abdi Allah anu dipilih ku Allah seseueurna ngahidmah ku hate lain ku anggahota. Tah ieu mah anu golongan kadua muhibun jeung arifun. Tak kitu ya teh penjelasanana teh mah. Anu ngahidmah ku anggahota seseueurna nyaeta jahidun jeung abidun. Nu makom abidin jeung jahidin mah seseueurna ku anggahota mata katingali amalna teh seueur. Salat ngaduk-duk, puasa terus. Tapi amal lohir seueurna. Amal hate mah teu patos kuat seueur. Kadang-kadang salatna teh malaweung sakapeung tapi geus loba salatna gitu. Kadang-kadang ikhlasna ikhlas anu dina tingkatan nu handap, tapi ari salatna mah geus seueur. Tah gitu. Eta nu kahiji tah. Aya nu kadua, tah ieu mah teu katingali seueur amal dohirna ya. Salat sunat paling anu rawatib we hungkul. Mutlakna mah teu katingali teu. Ringkas-ringkas. Ngadua katingalina pono ngadua teh. Malah mari emut ka mama mah mun ngadua teh teu kaciri. Mun hek jalmi geus tawa geus bubuka ye nu didoakeun teh anu mangga cenah tawasul mah ka mama nyangakeun Al-Fatihah sok dahar wana anu ngadoa panjang ayanya walah nu ditawasulan teh ka anu jadi nanti geus muslimin muslimat kudu disebutan mbah anu malah usul boga hajatna teh eta cenah aki abdi can kasebut asupkeun terus ditataan sieun teu kabawa aya panjang terus geus beres ngadua langsung ngaduana panjang sajam ngadua teh aya nu kitu tah eta anu pararanjang jeung nu laloba kitu maca yasin 10 balik ewang mungun sabalik marah ieu cenah ngarah taneh nepi sok sing loba aya nu kitu mah nu seueur amal dohirna tong dihinakeun ku urang mah eta ge ahli Allah ngan tingkatanana ku Allah ta rumasa ibadah ku hate mah teu pati bisa ku amal dohir seseueur. Ieu mah hate teu pati bisa, dohir teu pati loba. Atuh teu aya kaistimewaanna atuh itu mari kitu. Ieu mah istimewa amal dohirna loba, kajian hatena teu pati sabaraha. Ieu mah amal dohirna teu loba, amal hatena anu hebat ieu mah. Ngaduana sakumaha 3 menit. Ngaduana ge pondok, tapi usul batur mah pondok ge. Ori ieu mah teu pati tereh usul sajam ngaduana teh. Nepi ka nu ngaminan teh geus cangkeul pan. Amin teh keur anggeus wae ieu cenah ajengan teh ngaduan. Gitu. Eta dibagi-bagi Pak. Nu mata kurang tingkahna ahli Allah teh kudu paham. Aya nu wiridan assalamualaikum tarungkul teu tariknya aya. Aya. Aya nu assalamualaikum walah gandeng yang mah kalau dibaca. Ya aya nu kitu. Aya. Walah ditambahan bacaan anu sejenna sueur mah. Tas assalamualaikum teh teu ka istighfar, aya bacaanana deui. Kalau mau naik wiridan walah ditambahan ayat kursi
maca Fatihana 10 balik, kulhuna salikur balik. Panjang wiridan. Ulah cegekan urang keun eta. Berarti ahli Allah anu kahiji tadi. Aqamahumul haqqu lihid matihi. Kumaha saha teh mah teu pati bisa. Teu aya kaistimewaan hate mah atuh istimewa dina amal-amal dohir atuh. Hartos lah. Ulah dicawatnya kan deh. Lah panjang-panjang teuing ngadoa nyaho aing teh nepi. Ulah kan ulah. Engke batur bisi eureun. Aing cenah salah maca doa panjang teh. Rek ponok ayeuna mah cenah. Engke teh hate teu pati, amal dohir teu pati cenah tungguan apa? Rumah saha teh teu pati bisa amal dohir sing seueur atuh. Tah kitunya kan. Ari urang kasup nu mana ci sok? Atau teu ka mana-mana. Amal dohir tara loba, amal batin teh hebat. Atau alus kene batur, nu can bisa ikhlas tapi geus loba. Alus batan urang kan nya? Ulah nganggap hebat urang ulah kan. Batur lantas wiridan, walah segala dibaca. Ditungtungan ya qawiyu ya matin. 20 balik eta teh wah angreng. Kan ulah dicawat. Ngan urang nu kudu paham. Nah, ayeuna geus ngaji hikam mah paham pan nya. Ayeuna assalamualaikum tungkul. Paham eta mah. Muga-muga urang husnudon. Eta jalma anu teu tarik wiridanana bari repeh tungkul lain sare tapi kalindi hatena ku makrifat ka Allah. Muga-muga saking geus makrifantna teu perlu lisan ucapkeun. Diucapkan ku lisan kalah ngaganggu kana hate. Sabab suara dikir teh ieu teh hijab. Al khalqu hijabun, wan nafsu hijabun, wa dzikru hijabun, wa tauhidu hijabun. Babacaan teh ieu di mana kadenge ku cepil jadi hijab keur nu geus kalindih ku makrifat maka Allah. Geus pinuh hate ku makrifat ka Allah make kudu dibaca deui. Kalah kana ganggu geus tungkul lagi ieu. Tak kalau anu wiridan tungkul, muga-muga kalindih ku makrifat hatena. Amin. Lain sare. Assalamualaikum ngaluk sare tak eta nu teu diharepkeun mah. Teu alus eta mah. Oh ya anu tas salat wiridan panjang teu naon. Da bari nage ari hate can pati meneran mah kudu ditungtun ku lisan. Rek salat ge usolli fardhu dhuhri da ieu can bisa qasdu taruntain. Ari geus aya mah qasdu taruntain nah teh kari Allahu akbar teu kudu make usolli. Garumah saya melemah kene qasduna kakara-karancang. Tain ramyang-ramyang ditungtun teh ku lisan usolli fardhu dhuhri. Teu haram maca eta keur nungtun teh. Ari urang dikir tarik la ilaha illallah ngaraha teh lempang dina makna la ilaha itu teu naon-naon wiridan tarik keur nungtun hate teu naon. Aya ajengan wiridanana panjang. Muga-muga ku Allah diberi kaistimewaanana teh eta mah amal dohir sabab batina teu pati istimewa. Dan nulis pasti istimewa batin mah moal istimewa dohirna Pak. Arifin teh teu loba amalna ngan tadina mah anger loba ngan geus istimewa teh na loba amal dohir kita waktu salat 100 rakaat teh ribu nih ribu. Sedangkan hate geus musyahadah ka Allah taala. Moal salat sunat ku 100 rakaat ku tajalli ka Allah. Ibadah dohir segede gunung, ganjaranna namun dibandingkan ibadah batin segede sireum, gede keneh ganjaran ibadah batin segede sireum tuh. Ari geus meunang gawe leutik tapi gede buruhan, sok hayang neangan gawe nu loba tara. Nana tangan 300 juta enggeus cenah nana tangan ulah make hayang ngadu. Ulah make hayang macul, bener. Geus eta nu gampang. Mata golongan arifin mata loba amal dohirna Pak.
Tapi loba ibadahna ku batin, ku tajali, ku musyahadah, ku muayana, ku muhadharah paling hadap ka Allah. Amal dahir mah teu loba. Cinukul sapopoena janela ge. Muter-muter janela. Musyahadah tapi ka Allah batur mah. Anu ngomeng-ngomeng saricik janela teh dibandingkan jeung anu salat mah dug-dug sapopoe teh tadi. Ganjaranna teh 100 tikaleun itu. Senang nih. Hari geus bisa nangan duit ku senang mah ulah mah yang ripuh, Pak. Kakak mah. Mesti tak cicing karena tangan maka yang sasapu di kantor. Salah tukang. Itu ahli-ahli Allah nu geus harebat mah ku batin seurna. Kunaon ku musyahadah, ku tajalli ka Allah. Naon sabna musyahadah jeung tajalli leuwih hebat daripada pagawean salat nu dipigawe ku anggahota. Ngan kerja mah teu bisa tajalli rek naon? Rek kunaon ci sok lamun teu amal salat ya nu dohir ya. Mun teu ku amal jawari rek kunaon amal hebatna ci sok? Ku hate teu bisa mah. Kakara di dinya rumah sadiri aing keun bae ripu-ripu ge dipigawe we daun bisa deui berarti ya. Eta teh ku basa arifin mah geus kaharti Pak. Nu loba amal dohir teu pati mampu amal batin ta eta teh jalma nu meunang waridul intibah. Mata warid teh kabagi tilu, waridul intibah, waridul iqbal, waridul wisol. Jalma ngadug-dug salatna loba saputing salat. Wah, ieu masalah jalma menang waridul intibah. Ari waridul intibah di mana? Ti Allah, hargaan. Ieu jalma teh ahli Allah. Ngan kakara dibere warid ka hiji, kadua jeung katilu acan. Doakeun kurang muga-muga ieu jalma nu getol salatna sing meunang warid nu kadua jeung nu katilu nyaeta iqbal jeung wisol. Amin. Ta eta hingga lah loba ting salat aing nyaho maju salatna ulah apa. Eta ngahinakeun eta teh nu kitu. Ngahinakeun warid ilahi hakikatna teu meunang dina. Ente ge bisa sote musyahadah jeung makrifat ka Allah, peda meunang warid di Allah. Itu ge kakara menang warid da sakitu hargaan urang. Jalma geus datang ngaji sing nunutan-nunutan ge hargaan urang. Ulah titah balik. Balik sia teh gaji rengareun sare mah ulah Kang. Ku datangna ge geus lumayan. Terus ya, ka ajen teu pati mikir, sugan we lila-lila mah curing hak gajina teh ka. Kakara meunang eta teh nur hadir. Ngan nur ta'alum can menang Kang. Matak jalma nu menang nur hadir mah mikirna hadir we unggul. Ke geus hadir ek lila moal ngajengan ngajina. Tah kitu. Lamun kira-kira lila lulutan. Keur ngabebenyokeun hate supaya ulah kesel eta teh sare teh Pak. Da ori anu geus menang nur ta'alum mah beda deui Kang, curing hak. Ngaji teh geus 2 jam kakara sakedeung geus deui euy ngaji teh. Eta mah geus meunang nur ta'alum. Ngaji getol. Lan sanjan lila-lila ge aya nu teu paham pannya. Engke datang nur ilmi, datang nur amal, datang nur ikhlas, datang nur ghaibah, datang nur musyahadah. Ika pangawasan sabaraha nur tadi? Nur hadir, nur ta'alum, nur ilmu, nur amal, nur ikhlas, nur ghaibah, nur musyahadah. 7. Mata cekolot siare yang nepi ka Allah mah kudu naikkan langit 7. Tah eta. Lumayan, ulah kita balik deui sanjan sare oge datangna Kang. Ka pasantren jalma sanajan kakara datangna sia mah teu ngaji esung kajen lah. Leuheung maosan meureun sugan moal milu judi jeung batur. Cicing di pesantren mah piraku sugan. Matak dihargaan. Sim kuring mah santri dinya can daek ngaji keun jang asal tong ka mamana sare we asal salat we. Ari ngaji hoream mah hees we jiga ditu. Di pesantren mah man sapata nabata cicing hees ge jadi jalma bener mah. Ngan moal pinter paling. Ulah dogan pinter kan. Tapi jalma bener mah jadi kan. Da lingkunganna bener.
Panari pendidikan matilu kan. Naon cing? Imah, madrasah, ba'ah. Imah saha didikan indung bapak. Matak al umum madrasatul ula. Madrasah saha kiai guru urang. Nu paling ngajina. Anu katilu ba'ah. Teman orang, babaturan saha lingkungan artina. Jadi di imah indung bapana nyontohan soleh. Asup ka madrasah guruna guru mursid, lingkunganana steril tina virus akidah jeung akhlak. Jadi waladun solihun. Hartos kan? Pak ngaji mah geus hartos mah geus. Tuluy gede ulah. Pada kecil anyur sim kuring teh bae. Sok regepkeun sing nyaan. Sabog ngaji bulan mulut mah ajengan keur sibuk kitu wayahna ulah panjang teh ngajina. Setik-setik ngan kudu barokahna sing gede. Amin. Pan tadi ge ari geus neangan duit anu ku gawe leutik malah ulah hayang neangan nu hese, ngeuseun leutik gawe tapi loba datangna. Ulah hayang ngaji panjang 2 jam, kajen ting setengah jam, ngan barokahna 5 jamun ngaji sebenarnya mah. Eta amin. Nah, ngan barokah kumaha guru lain kumaha santri. Tergantung kemursidan guru, ari barokah ilmu maka aya santri bodoh guruna pinter jadi pinter santri. Si eta hebat euy. Masantren 3 tahun bisa musyahadah ka Allah. Cing hebat budakna hebat guruna. Hebat guruna. Cuk budak aing hebat. Salah eta teh. Guru ente nu hebat mah. Lamun teu boga guru kamursidanana hebat, anu kuat ngadobrak hijab hate santrina, cadu ente moal jadi ahli musyahadah 70 tahun salaf soleh di Gunung Lubnan ngadahar pupucukan zikir mahjub terus ka Allah. Hakikatna guru mursyid mah Allah guruna kan. Guru mursyid moal nyarita lamun eueuh bimbingan Allah nyaritana. Moal nyarita lamun teu katempo anu sesuai ku sirna ningali, sesuai jeung iradah Allah. Matak aya guru mursyid nu teu kaharti caritanana. Teu kaharti teh lain salah. Guru teh urang nu bodoh. Nu matak di mana aya ngaji teu kaharti ulah kanyalahkeun guru. Mending aku heula aing nu bodoh. Pinter teuing guru aing nepi ka teu kaharti. Itu lagi mau salah guru teh mentang-mentang teu ngarti nyalahkeun guru. Eta murid sombong lu gitu, Pak. Kakara datang geus ngarasa hebat batan guru. Murid sombong eta, Pak. Lu sombong menang menang ilmu laduni. Ilmu laduni mah seperti cai jam-jam. Cai jam-jam disiukan teu saat. Diantep teu modal. Ya. Oh bejana guru mursyid lunglang lingling leuwih teuing ilmu aya teh ya. Aya moal modal kan. Oh anu ngaji moal modal, aya nu ngaji moal saat. Nepi ka nyumput guru kunaon beakeun ilmu rek pada murid moal guru mursyid. Diurukan terus ku Allah. Lamun guru nu teu mursyid bener sok beakeun ilmu. Aduh nu ngaji datang aing teu boga deui ilmunya. Ari kitu ilmu di Allah. Rek beak mah moal. Guru mursyid mah mentana ka Allah matak dibikeunan ka jalma ge moal saeb-saeb. Ngan lamun guru teu boga laduni, insyaallah di ajian ku urang-urang geus pinter teu sanggupan. Ulah ka aing sia ngaji pindah tuh ka ditutup. Geus teu sanggup aing patahan maneh. Moal aya guru mursyid teu sanggup patahan da dibimbing ku Allah atuh Pak. Moal ge disebut mursyid dari teu dibimbing mah ku Allah. Lamun naik guru mursyid mah itu nu diheulakeunana nu dohirna istiqomah itu lain karomah. Lamun guru nu teu mursyid ngaheulakeunana karomah itu ku Allah padahal can dihadirkeun istiqomah. Mata ngaheulakeun legek daripada pinter. Jiga-jiga ngarah jiga pinter. Kumaha we lumpang kudu diatur ya sabab aing bisa disangka bodoh. Mata ngaji ge mung sakapeung mah da bisa disebut bodoh, kudu bodoh. Eta jengan sok di guruan ku aing ngaji kene berarti can tamat ngajina. Siono disebut gitu kan. Mata lamun aya jengan mung ngaji tak kitu jiga teh ngaheulakeun karomah maneurikeun
Lamun heula istiqomah mah daripada karoma. Moal dilu kareka ngaji teh kan. Karep teuing santri rek ngap kumaha we ka aing. Naon nu datang ti kuring, lain nu kuring ti Allah kabege. Santri hararebat teu ngarasa aing hebat, saboboga santri hebat teu. Tapi nyaksi kana jamal Allah nu dohir di para santrina, nu matak ngahargaan ka santrina. Cek santrina guru, jangan ulah nyebut guru sate bareto maneh keur budak kene. Ayeuna mah ente teh geus pinter babaturan musyawarah jeung akang lain murid. Ari guru anu ngaheulakeun karomah mah Pak. Murid geus pinter batan maneh langge disebut murid aku maneh. Bisi teu nyaho ya murid aing. Padahal eta murid geus pinter batan manehna ngajina. Dianggap murid keneh wae. Mung disebut salureun. Batur mah awas sia lamun ngalawan ka aing kawalat sia. Matak almarhum apa toto aya. Bejakeun cenah jang engke mah lain guru hungkul nu kawalat ku murid. Lain ku murid hungkul kawalat ku guru. Aya guru gen kawalat ku murid. Guru nu mana? Guru nu ngalakeun karomah maneurikeun istiqomah. Ngalakeun legek daripada pinter. Ari baturna pinter heula, eueuh legek mah naon teu ngarasa nu manehna nu Allah. Di mana manehna hebat, santri-santri nepi ka jadi waliullah, lain aing nu hebat, tapi Allah ngadohirkeun jamalna di para santrina nu matak butuh kana naon saran santrina ge. Jadi reuni teh lain arek ngadoktrin santri supaya taat ka guru. Tapi rek naon cing? Rek menta saran, ya maneh teh baheula santri akang. Ayeuna mah maneh geus mukim di lemur, disebut ke jumhur ku urang lemur. Akang buka sangka maneh teh pinter ayeuna mah. Sok keur datang ka dieu, urang silih elingan jeung akang ceguruna. Matak tujuan inti tujuan inti reuni adalah saling mengingatkan antara murid jeung guru hayang dielingan ku murid oge sanajan geus pinter datang pas Muad bin Jabal. Jadi datang dina reuni batak bahasana ge alumni bahasana ge. Ari alumni teh nu datang teh alumni teh jamakna alumnus man, orang-orang pintar. Cuk guru urang geus disebut nya pintar. Batak datang sok kujang baheula maneh teh murid ayeuna mah geus palalinter. Sok geura beres saran akang bisi salah ngalengkah atawa ilmu naon nu kapanggih ku maneh nu geus aneh nu eueuh di akang baheula sok geura bejakeun. Ta eta jadi patwa murid ge butuh eta guru mursyid teu ngarasa leuwih hebat daripada muridna. Ye moh aya reuni kumpul. Apal sia datang ka dieu rek naon? Sia teh kumaha pinter ge murid aing ke di situ mah. Riweuh ka eta mah geus kitu mah. Sok aya nu kitu? Muga-muga tong aya. Mun aya we anu kudu diberesan eta teh. Tah bagian ngaberesan ieu ngaji Jamul Mukni teh. Ngaji hikam Jamul Mukni teh bagian beresan eta tah. Bisa aya guru takabur, bisa aya murid takabur. Aing baheula murid sok teh ayeuna mah geus jagoan aing. Mau datang ka guru, ulah dijanget sarua. Kudu mikirna urang saluhurna ge tak moal heulaan, moal ngaluhuran sirah. Aing bisa ilmu tatalaran mah pinter batan guru. Guru mah johar maknun geus poho deui da geus kolot aing mah kakara apal. Jadi pinter aing daripada guru. Tapi ingat, lebah kamakrifatan macan bubuh lebih daripada guru. Cicing disebut ulama jumhur di lemurna teh datang hareupeun guruna mah nu bodoh ceuk batur eueuh naon-naonan aing teh ieu teh sabenerna. Di hadapan Allah mah guru ieu teh ceuk batur goreng jeung hina oge. Urang leuwih hanap daripada manehna. Eta anu ngaheulakeun istiqomah maneurikeun karomah. Sakumaha hebatna ge urang kan disebut ulama jumhur boro-boro jalma anu leutik nu gede nu palinter ngahargaan ka aing kade ulah dianggap hebat diri urang ieu teh dohir sifat jamal Allah. Syuhudul minnah urang lebadinya lamun teh syuhudul minnah ngaku dirinya hebat
boro-boro pinter ngan seperti ajengan gitu. Iblis tuh 30.000 tahun jadi dosen malaikat, tak kabur mah dilaknat ku Allah. Komo aing mah teh tami kali. Mata ka iblis teh kudu ingat sekali-kali mah. Dimana keur sombong ingat ka iblis. Ah gitu. Komo aing el sakieu lah naon atuh. Nu dihebatkeun eta kitu kan. Dalam murid sodik anu araya di dunia jeung guru mursid, alah dunia teh repeh rapi ha. Nu rariweuhna mah eta. Nu pinter teh jadi guru mursid, nu bodoh teh jadi murid sodik. Bodoh merasa pintar. Banyak orang yang merasa pintar di akhir zaman, tapi tidak pintar merasa. Nah, ngarasa pinter tapi teu pinter ngara bahaya kan. Awas sok talaah urang. Leuikeun kan. Ieu geus jauh teuing tina real nu tadi teh. Nu kahiji ahli Allah teh dipasihan keistimewaan dina amal dohir gitu. Syuur amal dohirna, hargaan ku urang. Sabab eta dohirna amal dohir teh timbul tina nur Allah nu dingaranan waridul intibah. Hatena nyaring, intibah teh nyaring. Nyaringna nyaring bari jeung nyaring bener. Arti bahasa nyaring di dia eling ka Allah. Loba amal teh sabab hatena naon? Mengenal Allah tapi can aya kemampuan istiqomah. Seueurna teh amal dohir. Saha eta golongan abidin jeung zahidin. Maraju keneh teh kan. Maju. Gitu. Anu loba amalna anu buruhna can peti loba teh aja. Gitu. Nu kadua ahli Allah anu dipasihan keistimewaan ku Allah dina ilmu akar rohani. Ieu mah nu geus meunang waridul wisol, waridul iqbal. Wah. Saha eta muhibbun jeung arifun. Nu cinta hatina ka Allah. Saking cintana lain loba amal dohirna kan. Tapi seueur amal batin, taroki jeung suluk harta. Saking cintana tipoporose naon menuju usul, hayang pangi. Itu. Hayang pangi. Dari ku amal dohir mah leungeun awak loba salat, ya awak bisa papangi jeung Allah teh? Moal bisa. Ieu mah jirim, Allah mah dat. Ngan dat muhitun bijamil mah makhlukat. Ya hate yo dipasihan waridul iqbal mah urusanana hate. Lain loba amal dohirna tapi taroki jeung suluk. Ahli taroki jeung suluk eta teh tireng-rengan muhibbun saking cintana hatena tibelat ka Allah loba taroki jeung sulukna mujahadatun nafsi dina lempang menuju Allah. Tah nepi ka hatta solahu liqurbihi waduhuli fi hadratihi. Kuloba amal dohir nepi ka ning Allah ngargaan kana naon? Kana mujahadahna. Lain amal dohirna ada puguna mah salatna mah Allahu Akbar geus ka mana ulin ka ditu ka ditu. Anu dihargaan ku Allah naon? Merangan hawa nafsuna. Rek salat teh hoream pan, tapi maksa tah maksana eta dihargaan teh. Matak mising urang rek ikhlas rek henteu kade pedah teu bisa lesot hate tina ria, salat eureun ulah. Sugan we lila-lila mah jeung hatena ikhlas. Terus geus masuk kana wilayah Allah nu loba amal teh ka. Terus dikir nu matak aya tarekat Imam As-Sadiliyah eta mah leuleus jejer liat tali mun ceuk basa kalau layar naon layar aisan dan
goplah-goplah ge hate dikir lisan mah tong eureun terus muga-muga we lila-lila mah hate anjeun dielingkeun ka Allah. Nah eta tapi aya kan anu neuk angus ari teu hatena eling mah lisan teh ieu teh euy sarua we jeung merek Ji Samsu rokona sukun. Harus sebut Allah, Allah hatena diagyar. Eta mah kakara merek kungkul bungkusna. Atuh pan lamun dibacaan kitu teh jadi frustasi lin. Paingan cenah aing unggal ibadah teu ngeunah. Salat sok aya geureugi angeus. Ngaji sok aya geureugi angeus teu ngeunah. Si orang teh sukun eusina ku Ji Samsu luarna mah. Batur mah salat teh nikmat, geuning we teh nikmat teh. Merek Ji Samsu eusina. Eta. Teu ngeunah paingan. Dalam Ji Samsu mah ngeunah euy jero. Eta. Tapi ujangkeun wae, tuluhkeun wae. Ayeuna sanajan barjeng hate teh eling disugan we lila-lila mah ku Allah. Anjeun teh hate dibarengkeun eling jeung lisan. Lisan deukeut hate jauh, engke mah muga-muga lisan deukeut hate deukeut. Nah eta. Matak dina tarekat Asyadiliyah loba nu sarukses warusul nu barodo ge kan. Nu barodo anu mujahadahna lemah. Warusul loba nu hasil teh kan. Tarekat Imam Ghazali mah waduh loba nu melenting jalma. Boro-boro nu bodoh nu pinter ge loba nu teu sanggup naekan teu tulus. Pira aing tarekatnya ribu ieu teh cenah. Nu maksakeun ge nepi ka maraot wan. Eta mah keras tarekatna Imam Ghazali mah fisikna kuat, otakna pinter, hatena kuat. Dituturkeun ku urang anu reyo da hatenya ribu atuh. Anu nungtun jag-jag teuing mah urangna teu bisa leumpang ka busuk. Ribu. Mantak capeuk mah guru ge ulah nu pinter teuing ribu urang sabab urangna bodoh teuing. Ari guru pinter teuing. Tapi ka caritaan guru nu ka arti kabeh. Jadi teu daek pinter. Anu sesuai we jeung urang ya. Tarekat kitu bisa dipaksa-paksa, aya kudu asup ka Naksabandia. Teu. Ragap diri mana nu sesuai jeung urang kemampuanana. Kudu ditangtugan dipaksa-paksa, anu penting make tarekat nu sesuai jeung kemampuan diri urang. Gitu. Kudu dipaksa-paksa. Ngan ulah sote peda teu bisa make tarekat nepi ka anti tarekat eta salah. Sabab man tafaqaha wala tasawwafa faqad tafassaqo. Wa man tasawwafa wala tafaqaha faqad tazandaqo. Geus eta. Duana kudu dipake. Malah maka dia bisa make hakikat teu make tasawuf. Bisa make tasawuf teu make hakikat. Geus mentang-mentang nepi kana tarekat teu dianggap penting hakikat. Bahaya kan. Bahaya. Mantahaqqaqa wala tasawwafa bahwa magrurun. Caritana rek cokal hakikat tapi teu make syariat, teu make tasawuf. Katipu. Ayeuna nu make tasawuf tapi teu make hake. Wa man tasawwafa wala tahaqqaqa fa huwa muddain kadib. Bohong eta. Sabenerna. Tah eta kudu paham urang. Eta slogan-slogan ti ahli makrifat supaya urang ulah keder kan. Ulah keder. Jadi ulah kana perah urang hate teu bisa usul lalu ibadah ditinggalkeun ku urang ulah. Sanajan can usul ge hate ibadah mah getolan. Sabab dina bahasa ahli suluk kamari dijelaskeun buat sawaraha sasi kepengker dipun nafsi bi khamsati asya. Lemah nafsu teh ku 5 perkara di antara nu 5 teh bil ibadatil katsirah. Salat masing loba, sedekah sing loba, ulang hitung kahaya sing nepi ka berat ceuk hate. Nah, sing nepi ka berat. Salat teh pikeun sing deg-deg tuur balas loba salat. Ieu mah hayangna 4 rakaat. Hayangna tadarus 3 jajar.
lamun hampang salamar 2 lamar sinaburateun ta eta matak lemah syahwat nafsu. Almahan syahwat nafsu kan seueur ibadah teh. Sodako 1000 hampang 100.000 berat ka cira sabaraha 200 nepi karek mikeun teh bari ceurik. Balasnya amikeun. Ta eta alus eta teh ngalemahkeun syahwat nafsu. Eta sodakoh aing tadi lebih kangga deg-deg mikeun. Ceurik malah naon balas lebar mikeun. Sabab naon 200.000 mata lemah syahwat nafsu. Ari caritana keur mujahadatun nafsi tapi ari amal soleh sakayang. Can hayang aing 2.000 we sodako teh. Gampang-gampang. Wayah naon usulna ka Allah gitu. Wayah naon jadi ahli musyahadana. Ibadahna ge kumaha hayang. Salat ge geus duhur kala udud. Dur lohor kala pusi udud tadi teh udud mah. Keruntang lantung dur lohor kanggo ler sare ka. Ini tadi rek sare. Gawe. Balas naon? Balas nuturkeun ka hayang. Kunaon jang teu salat can hayang. Geus jam 2 kakara ini ke masjid geuningan salat. Geus hayang ayeuna mah. Eta mah moal mata kelemah syahwat nafsu sanajan salat oge Kang. Singemut Kang, mata cekolot lamun hirup hayang maju jeung hirup hayang pinuh ku barokah, tong leumpangna hayang tong cicingna embung. Kira-kira hayang init padahal cek Allah ulah. Kena-kena mung cicing padahal cek Allah kudu. Ayeuna mah rek hayang rek mung asal cek Allah kudu init purun tuluykeun teu purun pak. Lah gitu. Hayang rek mung aing teh hayang ieu teh ceuk Allah ulah kajian ceurik cicing aing ceurik kunaon Kang ingak-ingakan aing teh hayang init ngan doraka nyaho ieu teh tapi ka ceurik cik bantuan aing doakeun geus diisi teh teh osok minta doa ka pamajikan balas hayang doraka ditahan ku urang pangnyangcangkeun suku teh atuh karana tah bantuan ieu atuh sok uing rek sare ieu teh teu kaduga hayang tapi nyaho doraka doaan atuh kumaneh euy sok hajilin boga pembacaan tina ngaji boga kita baca Fatihah ku ajeng sok baca Fatihah tilu balik tiupkeun kana sirah aing ka dieu kahana suganna lemper aing teh minta tulung ke pamajikan osok mujahadatun nafsi osok minta tulung ke pamajikan tara ari ka Mekah ka Karang tadi eta nu leutik nu sabenerna mah ka minta doa guru, minta doa tetangga, minta doa ke anak, ujang doakeun bapak. Rek salat lohor, muga-muga we sing mabrur ieu. Salat lohor, osok minta doa tara. Ari ka Mekah hungkul doakeun aing sing mabrur cenanya. Ari salat teh kungsi doakeun mabrur. Ari mun haji teh kumaha salat? Menyaya salat ari ibadah haji mabrur. Ti dia tina leutik heula ka. Rek ngaji ya nyi moal ngaji moal doakeun akang sing mabrur ngajina. Ari mabrur ngaji nu kumaha cing? Sok apal kisorogan ka ajengan. Bab mabrur. Gitu kan. Tu memesare ing duaan ye. Hate teh goreng mah ieu teh. Kumaha ari dulu lohor teh tar hayang salat. Ngan ini cote maksakeun nyaho ing goreng ieu teh boga hate teh. Geus maca Quran anger keneh ieu teh tedekeun hayang salat teh. Ari mun ngaji mah can boga duit geus hayang. Ari salat. Geus dur can hayang salat. Kunaon ieu teh teu pilihan. Pan sarua salat jeung haji teh rukun Islam li. Pilih kasih kunaon ieu teh hate teh. Cik aya kepentingan naon? Apal urang kana alusna jeung gorengna diri urang di dinya mah. Ulah peda urang teu bisa migawe sawarehna tuluy ditinggalkeun sakabehna. Peda salat teu bisa husu aing keureun salatna ulah Kang. Daek salatna ge geus alus eta teh geus hiji nur ti Allah kajencan bisa husu salatna kari terus salat bari menta ka Allah Gusti mun abdi dikukur sakadar didaekeun salat tunggul Gusti teu mukakeun hate abdi bisa ikhlas moal salah cilaka abdi teh abdi ge apal ieu salat teh panyiksa keur abdi di dunya abdi salat eureun-eureun datang ka akhirat teu hanya-hanya tina neraka naon sabna salatna riya kabeh anu ditarima ku Gusti apal abdi ge teu ngarasa hebat pada salat ngan ulah eureun salat peda teu bisa
Micen ria tina hate. Pan aya nur mujahadah tina sabab nur mujahadah penghargaan ti Allah lila-lila ria eueuh tina hate. Tah kitu kan. Ieu mah pedah ngaji tauhid geus apal lamun teu aya khusyuk, lamun teu make tasawuf, wah apa? Pakod tafasako, wah aing ari kieu mah rek eureun we salat teh. Eta masalah kan. Rumus nu salah ti setan eta teh. Geus meureun lah. Karugi-rugi salat geus asup teu hanya ti neraka ge ari di dunia sakayangna mah hirup leung meusan sia cenah. Cuma di dunia salat jadi akhirat tanya-tanya, wah cilaka sama. Mujaran salat cek setan. Padahal orang apa? Sarua jeung rumus kieu, moro beurit di imah. Pada teu beunang beuritna diluruk imahna. Bener teh rumus eta? Engke geus hujan ingat, aduh salah aing ngaduluk imah. Padahal mah pada aya beurit mah da imah teu matak. Eta kang ulah nu kitu. Eta teh artina pemikiran ti setan, pemikiran tina nafsu keur ngajongklokeun urang supaya cilaka. Nu matak hate kudu makrifat ka Allah supaya aya pahmi anillah ti Allah. Nadina tiba kana doraka datang pahmi anillah, urang tiba kana nikmat datang pahmi anillah, tiba kana pakir ge datang pahmi anillah. Matak mending makrifat kang rumus hirup nu enteng ayeuna mah lain kudu pinter juar maknu lain kudu boga jabatan luhur lain kudu boga ilmu nu loba lain da ilmu ge aya nu jadi hijab geuningan. Naon atuh nu penting mah makrifat ka Allah. Rek boga ilmu rek henteu makrifat ka Allah, paham duanana ge. Dina pinter paham kudu ku jadi jalma naon aing ye ceuk Allah. Sabab makrifat ka Allah. Nu penting mah mengenal Allah. Lamun urang dagang rugi, rasa sangsara da rugi wae. Eta teh kang lain peda sabab rugi, peda teu mengenal Allah waktu rugi urang. Sok coba makrifat ka Allah waktu rugi, aya solusi kan. Mata keur nu makrifat mah nikmat jadi nikmat, baliat ge jadi nikmat. Ta eta mulai kata langsara nu makrifat mah sabab dibere paham ku Allah. Lamun urang nyeri hate pedah pakir, eta teh ciri eueuh pahmi anillah waktu fakir. Mun aya pahmi anillah paham ti Allah waktu fakir mah ente teh moal matak nalangsa pedah fakir moal. Jadi lain fakir nu matak jadi hate teu hate sangsara teh. Naon teu makrifat ka Allah waktu fakir. Nah kitu ka. Sok dipikir-pikir mah talaah ku urang. Urang lain budak konglomerat. Ya teh kuduna alhamdulillah atawa subhanallah kira-kira. Cisoka. Aya bejana anak konglomerat yang ngaji hadir di dia ya. Ngaji jami umukni aya di pesantren aya. Teu aya untung bapak aing lain konglomerat. Lamun konglomerat bapak aing cadu aing mau bisa ngaji gitu. Mau datang ke pesantren mau wujud ajengan aing. Atau lamun kitu mah nikmatnya bapak fakir teh alhamdulillah. Kunaon make alhamdulillah boga bapak fakir sabab makrifat ka Allah. Di mana makrifat ka Allah tahu diri. Hartina nyaho kana diri neangan bagjati Allah liwat fakir naon? Sobar dina kafakiran. Eueuh bedana munggu Allah darajatna nu fakir sobar dina kafakiran jeung jalma beunghar bisa syukuran. Eueuh bedana. Ari urang mah perasaan teh beda anger naon sabna. Nepi kana mobil, nepi ka ngaji, nepi ka pengajian make mobil batur. Coba mobil aing mabung. Anu penting bogana atawa nepi ngajina sih. Boga mobil tapi kulantaran nubruk di jalan teu nepi ngaji. Mending mana jeung mobil nu batur urang milu tumpak tapi nepi, mending mana sih sok. Talaah. Lamun mengenal Allah mah apa tahu diri sadayana oge. Apal hikmah nanti Allah. Ente mah ku aing moal dijadikeun anak konglomerat naon sababna fatir sama mah bisa nyang hareup ka aing ceuk Allah. Mah bisa nyang hareup. Ngadua tadikeun ijabah. Aya nu alhamdulillah urang mah hendak ka teh. Tah. Naon sababna? Kecewa nalangsa ngadua geus 3 tahun hayang lancar usaha hayang beunghar, tadikeun beunghar nalangsa teh. Kunaon nalangsa? Sabab teu makrifat ka Allah.
Batur mah ngadoa tadikeun ijabah teh anu alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumaha pahamna? Aya pahmi anillah sabab makrifat ka Allah. Aya piwuruk Allah kana hate teu kudu maca alfiyah teh mah teu kudu maca johar maknun heula. Tapi kudu maca naon? Ayat kauniyah, ayat Allah. Ngadoa ka Allah. Dina lebah ngadoa apal pan ilmu ngadoa. Makrifat bil jam'i jeung husnul adab. Lamun doa teu aya husnul adab, ari dibere ijabah teh eta teh lain maunah jeung karomah, tapi istidraj. Urang ngadoa bari teu husnul adab. Sabab naon waktu ngadoa condong kana ijabah. Allahumma inni as'aluka an tarzuqani rizqan katsiran. Ingat nate loba duit. Jadi aing gitu konglomerat mah gitu. Iraha gitu Allah ngarsakeunana jadi jalma beunghar ka euy kadinya we. Lamun ngadoa condongna kana ijabah ninggalkeun mujib. Cacat husnul adab. Mun diijabah ku Allah harita moal berkah eta ijabah, kalah jauh di Allah. Nu sok ngaji gara-gara beunghar jadi eureun ngajina. Batur mah gara-gara beunghar jadi ketua ngaji. Ieu mah nu ketua ngaji gara-gara beunghar jadi eureun ngajina. Da sabab naon? Istidraj. Anyungkeun. Kop lebok cor mantok sia. Cuk Allah teh. Tah Allah teh apal, ente teh minta ijabah, tapi ente teh husnul adab moal dibere ku incik Allah. Lila 3 tahun tadi keun diijabah. Lamun diijabah ente ayeuna keur eueuh husnul adab, aduh aing teh mere teh berarti nundung maneh balas nyaah ka anjeun moal ngaijabah. Mata teh diijabah teh timbul tina latif Allah, lain timbul tina benduna Allah. Lamun paham urang kadinya teu diijabah, alhamdulillah atawana nalangsa kira-kira. Sok taat ka. Hitung-hitung budak leutik 2 tahun nginjem bedog nu seukeut ku bapana teu dibikeun. Lamun teu mikeun bapana balas nyaangeun atau balas deleka eta. Balas nyaangeun cilaka sia dibikeun ku aing bedog ayeuna umur can sawawa. Alah doang ping-ping maneh kitu. Teu dibikeun. Urang ngadoa can husnul adab. Allah urang geus hayang diijabah wae, Allah teu ngaijabah. Balas nyaah ka anjeun diijabah ayeuna mah ku aing maneh kabur ti aing. Aing teh nyaah ka maneh hayang deukeut wae jeung maneh ulah moal diijabah wae. Padahal diteukeun diijabah mah ngaleungis wae. Isuk-isuk rek dahar dahareun nalangsa ngaleungis ka Allah Gusti cik abdi teh. Lohor watur kabuli urang teh ngaleungis ka Allah tah ngarah loba deukeut loba ngaleungis ka aing jadi deukeut wae jeung maneh teh. Balas mika cinta ka abdina sehingga abdina doana teu diijabah. Naon sababna? Nalika ngadoa cacat husnul adab. Mun paham kadinya kudu alhamdulillah. So. Tapi lamun mikiran hayang meuli motor mah moal alhamdulillah. Mikirna kocok ajengan bager Allah teh tapi aing menta teh mere-mere koret nu kieu mah karena. So, jadi teu boga pahmi anillah. Mun fakir urang asa sangsara, lain peda fakir asa sangsara, peda teu meunang pahmi anillah waktu fakir. So, sakapeung mah urang boga pamajikan teu pati soleh teh ato naon teh sok alhamdulillah nih. Alhamdulillah, loba obrolna peda. Dog ngobrol salah saeutik ke. Balik lila teuing diinterogasi. Terus di mana heula tadi duit sabaraha ka mana pake meuli naon? Waduh aya teung-teungeun pamajikan ka aing. Ganti wae ku aing pamajikan. Ulah dipikir-pikir mah eta teh bener. Ku Allah ngahaja, ya maneh mah lamun dibere pamajikan soleh teuing teh edan sia mah. Datang sadaekna boga duit tara dipariksa lah sia mah baliknya meureun saminggu sakali. Bener tapi Gusti ari abdi boga pamajikan loba obrol mah abdi teh ngitung mak tahu diri teh sieun pulung mun pulung budak ceuri kitu nalangsa euy ilungan. Sok urang jadi bener. Ku Allah dibere nu teu alus tapi urang jadi bener. Hakikatna nu goreng alus. Aya hakikat nu alus goreng. Nu matakna doa sabada tawaf, Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha.
Muga-muga Gusti nu goreng dohirna ge kabor-bor nu alus, sing alus hakikatna mah. Ujung-ujungna akibat mimitina goreng tapi ka ditu mah alus. Mangga. Muhadharah teh hadir di hadrat rububiyah. Ieu teh urang lamun keur leumpang Allah keur ngatur kieu ka diri kuring. Nah eta muhadharah teh. Keur diatur kieu lamun urang keur untung Allah keur ngatur keur mere untung. Tah ieu nu ngatur untung waktu ieu teh saha? Allah nyiptakeun urang, Allah ngatur urang, Allah nguasai urang sing emut tadinya. Lamun Allah teu ngatur kieu rek kieu moal urang. Ieu teh nu dohir teh pengaturan Allah sadayana. Lain pengaturan urang. Ngan kadang-kadang pengaturan Allah sok akur jeung urang. Urang hayang init ka Jakarta, di Allah na ge ngatur beu init ka Jakarta. Berangkat ranasaan pedah uing ngatur ka Jakarta bisa. Padahal mah pengaturan Allah. Sakapeung mah urang ngatur, ke jam 8 ka anu, jam 8 ka anu, eueuh nu hasil kabeh ge. Nyatana mah sok kunaon teh tulus. Init ke Jakarta jam 8, jam 8 ke kudu geus di Depok di ditu. Naon sababna cing? Gering pamajikan. Mending init mending lungguhan pamajikan ciso. Wah. Gering ripu pamajikan urang init keke. Tidak gerek naon. Ka ditu teh pamajikan, ulin ka babaturan. Sok dipikir-pikir nyar-nyar balik menta tolak tiru ka aing. Tetulus init bukti teh nu diatur ku urang, tetep nu terjadi mah nu diirodakeun ku Allah. Sing ingat, matak batur mah teu loba ngajam, ngawanungan irodah Allah we. Kita ngaji rek ka mana? Cita-cita mah ka anu, tapi kumaha we ngaturna Allah. Urang sing ridho. Ka Jakarta meunang ngajam, ngan ulah nu tarik-tarik dipasti kudu ka Jakarta. Ulah lamun abdi Gusti sae berangkat ya cita-cita hate berangkat ke Jakarta carita narek nagih duit da can boga hasil ka ditu ge. Mun sae berangkat atuh abdi berangkatkeun lamun teu mah ulah dituluskeun berangkat ke Jakarta. Matak tafwid jalma nu marifat maka Allah teu maksa. Sabab naon rumasa teu nyaho kana akibatul umur. Init ka ditu nah rek bagja rek cilaka. Carita narek nagih buat kusruk ti Cipularang. Jeung helm, teu apa-apa. Kemungkinan bisa terjadi. Dalin urang nu ngatur di ruang teh saha? Allah. Pangmilihkeun Gusti. Abdi teh kudu berangkat atanapi ulah. Datang ka imah teh ceuk pamajikan tong init kang gering abdi moal. Berarti ceuk Allah ulah. Ulah maksa. Cicing mah mana gering. Jeung bapak wing rek ka Jakarta dok koko urang hayang memaksakan kehendak ta eta nu teu bener teh. Adi hek dari Jakarta katubruk motor, balik diantarkeun ku ambulan ka dieu da suku teu bisa leumpang. Kan kita beak dipuas ku pamajikan. Tah ceuk aing ge tong ini tuh karasa ayeuna mah cicing urang teh dipuas. Akibat nuturkeun hawa nafsu tadi ka tong nuturkeun kahayang, tong pedah hayang init, tong pedah mung cicing. Rek hayang rek mung Allah nitah purun tuluykeun teu purun paksakeun. Sanajan mung Allah nitah init, sanajan ayeuna hayang ceuk Allah ulah cicing. Eta disebut mujahadatun. Man zayyana dhahirahu bil mujahadah jayyanallahu batinahu bil musyahadah. Sajalma anu mujahadatun nafsi hatena waktu mana can usul ke ku Allah dibere usul ka Allah Ta'ala. Tah gitu. Ari mukasafah naon? Mukasafah mah ningali ka alam mughayabat. Sederhana mah kieu Kang. Ku Allah dibukakeun kana akibatul umur. Aya jalma rek anu bae katingali akibatna anu aya. Tumatak hati-hati. Moal tulus Sanajan hayang sabab katingali akibatul umurna eta teh aliin kisah. Begitu teh. Lain piling lain kade ka. Piling mah teh jalma pemikiran jalma anu teu apalna naon. Ari alin kisah mah ari mukasafah mah ningali kana akibatul umur tapi ladang piwuruk Allah ta eta.
Tak cek tadi guys kudu makrifat ka Allah, nu makrifat mah diurukan ku Allah. Hartina dibimbing ku Allah. Nu ngaji bari makrifat dibimbing ku Allah pikeun narima ilmu nu bener. Ti guru nu salah moal ditarima. Boga pamilih. Ingat kana wasiat pun aki mama jeung sia cenah pesantren geus 3 tahun di Raden Didi mah muridna ka mana we sia ngaji cenah ngantong dipercaya teuing ruas Pak bertemu. Munyo aing kudu ragu ngaji ka ajengan. Sanes artina Allah ngawurukan urang anu makrifat ka Allah mah bisa milih mana nu barokah mana nu teu barokah. Tak kitu kan. Dipilih ku Allah taala. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Sakurnu ku Allah dijieunkeun urang digampangkeun cirina kan. Nu mata kulah memaksakan kana maksa kira-kira geus puguh teu manggeus lain permasalahan. Gampang bannya. Lain mah beungar aing dibeli ku aing ulah. Kalau sangsara gitu. Mula mending anu gampang-gampang we. Gusti mun permasalahan jadikeun lamun teu maslahat tong jadi ngan ulah ku cara nu awon. Ulah jadi musuh geus kitu. Eta nu gampang maka tafwid ngaranna nu kitu ka Allah. Muka sapa. Jadi nu marifat mah dibimbing, pikiranna dibimbing, rek amal lagi dibimbing ku Allah. Sabab nu marifat mah kakasih Allah sebenarnya mah. Karena dihayangkeun kana anu Allah teu nyieun. Aya hayang-hayang teuing aing teh boga kuda. Allah teu nyieun teu naksis di kodong mubrom ente hirup boga kuda, rek boga kuda mah musing neangan duit gerek meuli kuda. Ayo kuda sabaraha 25 juta, uing boga duitna 30 juta, rek dibelikeun kalah leungit duitna gitu ya. Rek meuli kudana ka mana? Di dia sok aya tegal kuda di mana? Pas rek meuli teh di jalan leungit. Da eueuh di dituna moal aya nu wujud nu teu ditasis mah ku Allah. Sing ingat kan? Urang hayang Allah teu nyieun moal aya, urang mung Allah nyieun rek mana nyumput supaya tong papanggih sok. Sementak di mana urang panggih jeung nu dipikahayang muga-muga boro-boro alus dohirna sanajan goreng dohirna sing naon sing sae akibat nah ujung-ujungna alus. Tak gitu tetap doa sabada tawaf teh penting. Komo nu alus mah ieu mah alus euy tah alus mah muga-muga sing bener alus hakikatna. Tapi di mana cek perhitungan akal alus tong waka ujug pasti ieu alus entong. Da sabab naon asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi nu cek anjeun goreng alus cek Allah. Wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi nu anjeun resep sabab alus cek anjeun goreng cek Allah. Nu maka tidak boleh memaksakan kehendak. Tafwid wae ka Allah. Gusti abdi teh teh ari cek akal nati koma hayang untung dagang teh. Tapi nu sabenerna mah pangmilihkeun we ku Gusti. Poe ieu alus untung alus rugi keur abdi. Aya kitu nu alus rugi aya. Di mana rek aya untung tapi teu barokah mending keneh teu untung. Bener. Dari masalah bagja lain pedah untung jeung rugi. Pedah naon? Pedah marifat ka Allah. Maneh rugi ku aing dimarifatkeun ceuk Allah. Berarti sobar dina rugi. Di mana sobar dina rugi, rezekina bakal dikurangan moal uing nu nyukupkeun. Tawalallahu birriayah wal inayah wal judi wal fadli. Sing ingat. Allah milih rugi ka urang, lamun urang jadi abdina Allah, hatena eling terus ka Allah, musyahadah ka Allah, eta rugi moal jadi sabab sangsara ke urang. Rugi teh teu bisa teu nyekel duit cair. Hitung-hitung boga ATM. Tulah di aing cek Allah, di mana butuh hate ngertegen aing ngabijilkeun kieuan. Mending mana boga ATM jeung nyekel duit. Hirup 100 tahun deui, kabeh dunya dicairkeun ka urang, ribu mamawa salat duit satumpukan tuna diharum. Allahu Akbar moal anu nyokot kitu. Pura-pura musyahadah inget kana duit. Pari kitu mah duit na ATM, aya nu leungit, ATM na nu maling, blokir gampang. Begitu mah anu hebat mah jalma anu teu boga naon tapi dicukupkeun kabutuhna ku Allah eta panghebatna mah Kang. Teu kudu ngurus, bener. Mobil nu batur, dibensinan ku batur. Waktu urang butuh ditumpahkan ku urang, eta pangeunana mah.
Ngan ari nafsu tara cukup aing hayang nu aing atuh cenah. Nu batur mah teu ngeuna eta mah nafsu. Ceuk akal mengenakeun anu tadi kan. Duit boga teu henteu. Tapi segala waktu dahar aya dahareun, waktu init keur ongkos aya nu ngongkosan. Itu waktu gering aya nu mangmayarkeun. Cukup jalma teu boga naon tapi cukup kahirupanana. Eta Kang nu panghebat mah. Lain segala loba urang numpuna, segala loba ribu segala loba. Hiji mobil sion leungit, tua sion leungit, 100 kali kasieun, boga 100 mobil. Aya bejana jalma marah mai beungeutna balas loba kasieun. Pucat je teh seuri kitu purun, sabana loba kasieun atuh. Riweuh Kang. Ieu mah sawangan hungkul hirup aya jadi jalma beunghar. Senang sa teh nu beunghar Kang. Teh dah marifat ka Allah waktu beunghar. Nu fakir ge marifat mah teu matak sangsara beda fakir sabab dicukupkeun ku Allah. Di mana orang fakir sangsara berarti aing can marifat ka Allah. Kari kitu ngajawabna. Coba wing marifat mah dicukupkeun ku Allah taala. Oh. Urang sadar ayeuna fakir sangsara eta sabab teu marifat, tapi urang teu ngaji-ngaji ilmu marifat cabongan sorangan. Geus dituduhkeun jalana tadi lalui ku urang. Tak bahasa nu kamari ku abdi di Trans Studio. Paman istanaro qalbuhu binuli ma'dilipati la yakunu indahu ghammun abadan. Sajalma anu hatena caang kunur makrifat ka Allah, maka eta hate moal pernah papangih jeung kabingung ku urusan dunia saumur hirup. Oh Kang. Eta nu senang mah hirup malin loba dunia. Lamun hayang apal kana boga dunia ameng sok ganjaran bae. Ribu sabenerna mah. Oh ya jalma nu boga keur ya Pak, lain duit nu dibesakan. Keur cadangan rugi sameter pasagi duitna. Apa kira-kira lobana sameter pasagi detik teu dengan sameter pasagi duit. Kaluhur sameter, ka gigir sameter, ka hanap sameter. Sabaraha kira-kira na Kang? Ribu teh hirupna, ribu Kang. Lamun nuturkeun nafsu mah duit sameter pasagi teh moal cukup keur nyumpuran ka hayang nafsu moal Kang. Eta mah ceuk sawangan hungkul aing boga mobil 100 asa moal hayang duit, moal hayang harta deui bohong Kang. Geus boga mobil 100 mah mikirna beda deui. Beuki haus, beuki loba teh Kang. Da mikirna beuki jero ka ditu. Ada boga duit 100 miliar mah mikirna ge meuli kapal, Pak. Ada boga duit 100 juta mah meuli mobil, Pak. Ada urang sok pikiran meuli kapal tara. Ada rumah sakana diri. Ya duit teh nu manjing pake meuli kapal. Tuh, pan jadi batur memikirna sekian miliar urang. Eta kan nu mata lamun jalma makrifat ka Allah taala tahu diri mariwa moal aing boga 1000 mikirna meuli naon 1000 geus dayang di ka ditu engke lamun boga duit ah mang kewe ulah mikiran engke mun boga duit cenah aya balas pikiran lamun boga duit jam 2 can salat loh eta mah ribu dipimpin ku Waham jeung Hoy Yali. Boro-boro fakir beunghar dipimpin ku Waham jeung Hoy Yali moal bagja hirupna Kang. Boro-boro bodoh pinter profesor doktor tapi teu nyaho Allah. Hirupna dipimpin ku Waham jeung Hoy Yali sugan kieu teu pasti Pak. Teu pasti. Sugan kieu melak sugan dina meureun. Geus boga sugan dina meureun itu di pelakna. Atuh jadi suniwan kalau ka ditu teh kan. Palah aing mah. Hebat manu makrifat ka Allah. Urang boga duit lamun nepi ka waktuna rek dipake meuli anu, tapi teu pasti kumaha wae Allah nangtukeunana. Hek teh mungeun dijual nu itu. Teu rieu balik deui lain keur ieu duit teh ceuk Allah meureun. Tapi lamun jalma teu marifat mah jujur ka hayang nafsu, sia kamari dijual jadi aing kalama duit. Riweuh moal Kang, riweuh. Nyeri hate, boga duit tapi nyeri hate cisok. Bagjan teh eta duit aya keneh geus nyeri hate. Disiksa ku duit sabenerna mah Kang. Allah ngadatangkeun duit lin keur kabagjaan hate, tapi keur nyiksa hate ente sabab teu mengenal aing jeung Allah. Anu mengenal Allah mah tenang we ka mana ceuk Allah, teu begitu ka hayang urang. Ieu pasea jeung pamajikan, ceuk majikan meuli sawah, ceuk urang meuli rupo.
Durder kalau kapunung mamajikan nyeri hati urang. Duit teh keur nyerikeun hati urang, teu barokah eta cirina Kang. Naudzubillahi min. Geus. Matak batur mah mungeun beunghar teh. Hayang sok aing teh hayang beunghar hirup. Hayang sok teh kacumponan ka butuh. Sakala loba kitu kacumponan ka butuh sangsara hirup mah insyaallah. Gitu. Eueuh di urang aya di Allah. Matak nu penting mah kudu apal trikna. Kumaha? Marifat ka Allah. Ari jalma marifat mah moal mikiran hayang naon uing, tapi mikiran titah naon uing ku Allah. Itu pan mikirna nya beda pan. Mau mikiran hayang naon aing. Salat mah diatur ku aing lohor. Kadang-kadang teu salatna eta balas teu marifat, ngejar ka hayang nafsu, ninggalkeun kepentingan anu ditugas di Allah. Ari duit ti saha? Di Allah. Apal di Allah pan. Barokah moal amal barokah. Ta eta Kang. Kajian ma'rifatullah teh pentingna mah keur katentreman hate. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatena tenang sabab iman. Kerja teh nu jadi riweuh. Sabab nu ma'rifat mah riweuhna ngan dina tilu diringkeskeun Kang. Salian tinu tilu lain kariweuh, eta mah kariweuh anu enteng. Mana aya nu leuwih penting rek bingung jeung riweuh mah. Bingung balas boga iman sieun dicabut deui ku Allah. Matak deukeut we eling hatena ka Allah Gusti, tong dicabut deui iman nu geus aya di abdi. Karasa ngeunahna hirup bari iman teh. Pakir-pakir oge abdi teh bisa hirup deukeut jeung anak kulawarga bari saroleh tentrem hirup teh Pak. Daripada segala loba anak edan ngerahkeun banyak. Aing teu sumat loba harta ge naon sababna era ku kakalakuan anak naudzubillahi min anyiksa duniana sabenerna mah Kang. Ku anak pake sombong lain pake ibadah ka Allah. Sababna teu barokah rezekina, ulah paya loba awas rezeki teh. Nu berkah urang. Ari nu berkah dibikeunna ka nu makrifat ka Allah. Sabenerna mah Kang. Urang mah kudu jalan anu ringkes, ari jalan mah mending anu ringkes lid. Daripada anu belot-belot gitu teu kapanggih. Geus nu ringkes. Makrifat ka Allah, modal hirup mah Kang. Anu jadi sabab bagja dunia akhir teh makrifat ka Allah. Nu bingung tadi iman sieun dicanak deui, ibadah sieun teu ditarima, boga dosa sieun teu dihampura. Saking bingung milaria mikiran nu tilu, teu boga duit mah musibah leutik disebutna, usaha teu maju musibah leutik, pamajikan kabur musibah leutik. Sakang mani ribu mung salat kurang pamajikan kabur ribu. Ditinggalkeun ku dunia mah loba ganti. Nah, paya doma meuli deui ka pasar asal boga duitna teu kudu riweuh. Meuli ceurik mung dahar mung salat pira paya doma. Mun aing rek disiksa ku doma euy. Doma teh ka aing dibikeun ku Allah teh kalah jadi panyiksa ka aing. Sanggeus pae aing mung dahar mung salat. Jang geura dahar mung kunaon pae doma. Jadi hirup deui doma mun teu dahar. Kira-kira terjadi hirup dahar we geus. Aing doma pae dahar teu kalah gering kitu ribu. Mung dahar saking kecewa meratapi kekecewaan. Mung salat, oh eta mah doma teh atuh kitu mah apal aing dibere doma keur nyiksa aing di dunia. Da buktina pae doma kasiksa. Tadi salah niat maraban doma yang menang untung di doma. Mun boga doma kurang di paraban diurus karena Allah nitah ngurus. Tah nu aing titip keur maneh urus ya ngan teunang kanyaran teuing asal ikhlas. Sabab Allah marentah urang maraban doma. Masalah untung jeung rugi Allah nangtukeun ka abdina. Allah naksis ka abdina. Abdi Allah sakur pagaweanana dibayar ku Allah dunya akhirat. Sing inget gawe ieu maraban doma kajen paya domana moal gaplah moal. Doma sabaraha untungna lamun paya ente teh anakna dua paling sabaraha. Inungna paling sabaraha sabab sobar siapa ya doma ku aing dicabut nyawana teh nyaho mah eta ujian. Diuji na pakir sia bisa sobar diberi beunghar ge insyaallah mah jadi Firaun sia teh cenah. Kuludug teh bulan hareup kawin ka anak itu hana beunghar wala boga mobil teu kudu meuli geus dibere.
Piso kamari paeh doma leungit teu kan nyeri. Leungit kan. Aing dipaehan doma teh soreng teh ieu. Loba masalah nu gampang anu sakadat netra ku Allah digilekeun jadi hebat jalma. Beres kan? Ade ulah ningali tingkah makhluk sabab kieu bakal terjadi kieu. Ari nafsa kami tadbir reureuhkeun diri anjeun tina milu ngatur Allah. Mun arek ngatur wacana wungkul, mun Allah ngersakeun engke tas lohor reka Jakarta, mun Allah teu hayang tembung malah ka Gusti pilih Gusti, mun Gusti ngersakeun muga nu sae eta keur abdi menang milih Gusti. Mun Gusti teu ngersakeun berangkat muga nu sae eta menang milih Gusti keur abdi pilih wae ku Gusti abdi da teu terang mana akibat nu pangsaen. Eta nu alus mah ka ribun teu ek berangkat 1000 rek ini 1000 duit na can boga keur salat mau mikiran ongkos dulu keur ka Jakarta. Aing teh kudu ka Jakarta pasti kudu ini duit can aya kasang nginjem duit salat lohor kabeh beak dipake mikiran nginjem duit aya eling ka Allah teh. Aya sabab memaksakan kehendak. Tapi lamun hebat takfid masuri tadi mun aing init ke teu boga duit ayeuna keur teu boga duit berarti ulah init ceuk Allah geus kitu. Lamun aya nu mere nginjem atau urang jadi boga engke geus waktuna kudu init berarti ceuk Allah jig init tah ieu ongkosna. Gampang teu kudu riweuh teh. Matak jalma makrifat moal ngaras moal riweuh ku urusan dunya saumur hirup. Jadi ayeuna mah moal neangan dunia, moal neangan pinter, moal neangan jabatan, moal neangan naon? Makrifat ka al bagja dunia akhirat geus. Mah pernah bingung urusan dunia ari hate makrifat mah geus makrifat eta paling enteng atuh kari tinggal ngaji ilmu makrifat tah kitu sanggeus boga ilmu tuluy amalkeun jadi ahli makrifat geus mun beunghar eta teh ku Allah sengaja pikeun kaagunganna beungharna jalma nu pikeun kaagunganna hirupna jalma nu makrifat. Lamun fakir jalma nu makrifat pikeun nemongkeun kaagunganna nu makrifat dina kafakiran ceuk Allah deuleu nu teu bogana naon tapi makrifat ka aing jeung ibadah ka aing sakabeh urusanana dijamin ku aing tawalallahu birriayah wal inayah wal fadli wal judi wal karomi wal ihsan. Cukup teu? Cukup. Naon sabda aya rezeki madmun diuing geus aya. Boga incu 10 biayana geus diuing aya teu kudu riweuh. Tinggal kartegeun ku hati anjeun. Aing ngadatangkeun ke makhluk aing pikeun nganterkeun ka anjeun. Ajengan sok melak cau tara para. Osok kadahar cau. Osok. Tong riweuh ajengan ku aing disiapkeun cau mah bisi hayang teh. Cicing we ajengan rek ngaji. Itu keur cinukul sayang cau euy. Gampang cek Allah ku aing diantarkeun ke abdina, abdi kami. Itu ka anjeun. Ngan aya sabab bari di dunia mah. Pas ku sayang cau teh, si horeng teh cauna teh rezekina pipir imah. Eta nyeri suku nu boga imah. Geus ka mana aing diteudekeun cager, aya keur teu hate sugan aing kudu minta doa ka ajengan. Ah, mimiti. Ngan aing teh teu boga duit rek mau cawe sasikata ieu mah cenah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Naon jang nyari sampean. Naon maksudna? Minta doa sogan. Ajangan ada ibadah teh karena inget tayang cau, ngan hate hayang. Ari geus hayang mah cek Allah engke kuing dibere gampang. Allah mah tara ngahayangkeun ka abdina anu eueuh, lain ke manehna. Sababna nyeri hate hayang tapi Allah nyeri hate kan. Tara dihayangkeun ku Allah tar. Ieu mah make hayang ye. Ieu teh Allah teh teu waka memaksakan kehendak kan. Berarti kudu neangan cau henteu aja. Ieu teh ngahayangkeun hungkul kitu atau memang aya ti Allah ti kodo mubromna cau ieu teh kudu di dahar make hayang sagala. Lamun rek nyoba Allah ka urang muji keimanan urang sobar dina nalika teu panggih jeung nepi ka hayang. Oh nuhun Gusti di mana diuji rek ditaekeun. Aya nu ujian lamun lulus naik teu lulus cicing dah. Lu penting aing kudu lulus ujian je bisi nyoba Allah hayang tapi eueuh cauna buru-buru disobarkeun hate
lain hayang cau, hayang sote manfaati Allah liwat ngadahar cau. Lamun cau na eueuh keun we teu ngadahar ge asal manfaatna datang. Tuh bannya gampang. Jual mah beri suku kunaon yang didoakeun. Gampang baca bismillah. Naon sok wirid? Anu biasa we ngadua ka Allah. Niat ibadah ku ngaduakeun jalma nu menta doa geus teh aya kepentingan naon. Geus dang didoakeun. Muga-muga sing cageuk. Wah. Ari cek berak eta. Ya cenah Kang lumayan. Naon eta Jang? Cau. Geuning Allah teh ngersakeun datang ta ieu. Kade lamun nikmat kadar cau, ulah kala mahabah kana cau. Mahabahna ka Allah nu mere nikmat waktu ngadahar cau, ulah kala ka resep neangan duit keur meuli cau. Ulah kade ulah ka pitah eta. Oh, berarti Allah geus nyiapkeun. Eta mah permainan mulki, Kang. Ari hakikat tati Allah mah sia teh melak cau. Ya sasikat keur ajengan. sasikat keur mitoha. Sasikat keur maneh jeung anak pamajikan. Tapi maneh nu melakna nu mayom si eta, nu ngurus si eta. Nu gadahar mah geus ditaksis, ditanjid kodim ka si anu. Mata kurang lamun uga cau ulah ngaku keur aing kabeh ulah. Ieu teh geus aya alamatna keur mitoha keur saha ieu teh ya. Urang rek didahar jol tamu, oh milik tamu euy sos nubukeun ku urang. Kitu Kang kuduna bandungan irodah Allah, teu kudu riweuh hirup. Teu kudu riweuh. Hakikatna mah ceuk Allah, anterkeun sia atuh nu ngabogaan rezekina geus hayangeun. Hingki Pak, ngan sia mah lamun teu dibere nyeri suku ku aing moal dianterkeun sia mah. Matak sila nyeri suku Kang Pak sangan nganterkeun, lamun teu nyeri suku mah cadu moal dianterkeun koret sama bener. Tah permainan mulki gitu Kang, hakikati Allah mah. Us aya alamatna cau jadi keur anu gitu. Duit urang aya 1 juta, ya teh alamatna geus buku keur meuli anu dibikeun ka si anu. Tinggal ngabandungan. Terojol teh ceuk bapak nyem duit 200. Diter ka dokter teu boga duit. Paingan aing dibogakeun euy keur bapak saware cabut. Mikir urangna nyabutna. Ulah kena 200 ya dibere teh. Ari keur jajana ini kemana? Mikir ya Pak 400 keur ka dokter 200 keur bapak bisa kepentingan ongkos jeung 200. Eta mikir otak kitu ngaran. Ieu 600 deui keur ka mana? Teuing ting ka mana alamatna ieu teh. Di Bandungan we Kang. Oh urang teh butuh budak menta bikeun ka budak. Itu rezeki teh geus aya alamatna di Tanjiko di tikal ka Bandungan urang nyalurkeunana sing ridho. Ngan ulah paya nu menta dibere. Gampang anu donatur, naon rek nyieun pakalangan judi, ulah eta mah. Lain eueuh bagianana keur itu. Aing Kang mantuan moal kunaon eueuh telin eueuh duitna, eueuh bagian keur eta. Sok atur, sing bere akal ku Allah taala urang. Gitu Kang. Jadi ahli Allah teh aya ibadah ka Allah nyeurkeunana ku amal dohir dan memang ku Allah diberi keistimewaanna dina amal dohir. Tapi kulantaran lupa amal dohirna dihargaan mujahadahna kajeun mahjub ge dikasurgakeun ku Allah. Carana kumaha? Musahadah waktu sakaratul maut. Disebut husnul khotimah ceuk ahli hakikat mungkin. Mahjub ibadahna mah kabeh ge ngan waktu sakaratul maut musahadah. Alhamdulillah ada ke surga lebih ke surga padahal mah mahjub dalam untuk diberi musyahadah mantungtung nyawa panyiksa sholat nanti sholat terus ditampan teh sabab naon loba ria jeung ujub musyrik kopi pinun hatena teu butuh Allah ceuk Allah aing teh ku ibadah anu hatena musyrik kopi mata musyrik teh ngabatalkeun keyakinan ka kalau kajeun 88% ka Allah 1% dari ka makhluk ngan disebutna musyrik kopi batal anger keyakinan ka Allah mah ku 1% oge anger. Ari sugan nu ngabatalkeun teh ka makhluk lah. Teu lamun urang 70% resep ka Allah, 30% resep ka makhluk. Anu batal nu mana? 70% kan? Jadi bohong resep ka Allah teh. Sabenerna mah tah kitu. Naon sabna disebutna eta kan anu geus eutik deui teh musyrik kopi bahasa lemesna santri mah.
Bahasa kiai mah musyrik kopi hijab nungan saeutik deui ka Allah tah karimicen eta plus we asup ka wilayah Allah salamet dunya akhirat. Mun Allah teu ngabersihkeun musyrik kopi tina hate urang salat urang teh panyiksa ti Allah ka sia ku aing disiksa saking keheula ka maneh di dunia salat ibadah ka aing di akhirat moal disalametkeun tina neraka aing sabab eueuh ibadah nu ditarima ku aing dina ibadah pinuh ria jeung ujub eta teh bisi teu apal maria jeung ujub timbul tina musyrik aing teu butuh ibadahna jalma nu musyrik mending keneh mawa dosa bari hate teu musyrik wa abdi kami dina hadis qudsi geura barali ka kami mawa dosa sapinuh dunia asal ulah mawa hate musyrik dosa mah dihampura ku aing jeung Allah. Itu Pak musyrik matak inna syirka la dzulmun alim. Tauhidkeun hate ka Allah, makrifat hate ka Allah. Di mana makrifat jeung tauhid istighfar bari tajalli disebut taubatan nasuha. Sagebrai musahadah waktu sakaratil maut katutupan dosa mahjub 70 tahun anu geus dipigawe ku urang. Eta kahebatanna amal batin teh. Matak amal batin mah ahli ma'rifin mah tarnyeulkeun amal dohir, amal batin hungkul. Panghebatna mun di urang mah eta teh jalma anu gawe leutik buruhan gede arifin. Hampang-pan ari ku hate mah. Tajalli we cinukul teu maca subhanallah subhanallah teu. Tajalli we hungkul ka Allah, cicing we geus. Leuwih daripada nu ngadug-dug salat tuh. Bari hatena uncelang-ancelong ulin ka ditu ka dieu. Sok ulin lin sakapeung ari keur salat. Atau apalagi lin sok. Wah, iya ya mentak kudu diurus hate. Lamun salat make ilmu fikih, tapi bari teu jeung guru sate, artina teu make tasawuf, pase keneh hukumna. Ari hate diurus, ngan fikih teu diurus. Salat arek batal rek teu kajen teu kudu apa rukun salat. Nu penting mah hate we sing ikhlasna. Jindik ke setiap. Lalu bisa ngapalus seperti mata uang dohir jeung dohir batin syariat jeung hakikat mata uang. Duit 100.000 dikereut kalah teu laku. Angger kudu ngahiji belikeun 50.000 geus dipulangan belikeun deui. Ieu mah rek meuli 50.000 meuli beas 50.000 rek meuli beli kerupuk digunting jing cenah maneh belikeun ka ditu laku mah ayo rek pikir hungkul moal make tasawuf rek syariat hungkul moal make hakikat teu laku kan digunting sababna tadi make hakikat hungkul teu make fikih teu laku di kan kudu bareng syariat jeung matak hakikatun bila syariatin batilatun syariatun bila hakikatin tilatun hartina teu ecreg kabege gampang banget. Pilih hiji masalah rek pikir heula aing mangke we hakikat masalah kade bisa aya pikiran heulaanan make heulaanan kos apal rek nepi ka umur panjang rek pikir heula ayeuna mah ibadah teh heulaanan mah tasawuf mangke geus 40 tahun kumaha 30 tahun maot so kos apal rek nepi ka 40 tahun umur Pulau ka bahasa heulaanan kudu bareng beunang. Syariat bareng jeung hakikat, kakara tuntunan Rasul. Hakikat bareng jeung syariat, tuntunan Rasul. Milih hiji lain tuntunan Rasul. Ahli bid'ah nu milih hiji mah Pak. Cenderung kana syariat teu make hakikat, kafir qadariyah. Cenderung kana hakikat teu make syariat, kafir jabariyah. Tuntunan Rasul mah dua nana dijalankeun. Sabab manusia disusun tina dua unsur, hiji jasmani, kadua rohani. Jasmani ngajalankeun syariat, rohani ngajalankeun hakikat. Lamun hiji mah berarti timpang nu hiji deui digawe. Disebutna insan nakis. Insan nakis teh setengah jelma. Jadi sampurna jadi jelmana. Ngan kade ulah pake moyok batur. Kunaon sia teh jumaahan. Lah nu jumaahan ge apal aing teh insan nakis unggul. Ulah. Ieu mah ilmu tasawuf ilmu hakikat mah kana diri urang senterkeunana ulah ka batur. Batur teh salat. Tuluy mikir datas ngaji. Insan nakis, insan kamil teh ulah kan. Ngan lamun urang salat ari aing salat tadi termasuk insan kamil, insan nakis eta. Lamun syariat bareng jeung hakikat salatna ta kakara insanun kamilun. Eta cetakan Rasulullah sallallahu alaihi cetakan insan kamil mah hiji-hijina guruna
Sa Rasulullah sallallahu alaihi Rasul sahabat raya tabiin tabiin aya mujtahid mutlak mujtahid mutlak mujtahid fatwa mujtahid tarjih para ulama anu ngaraji tilu ilmu fikih tasawuf tauhid pek guruan eta santri-santri mujtahid mutlak insyaallah nepi kabeh nu beungar nu fakir nu bodoh anu pinter anu boga jabatan luhur nu teu boga jabatan luhur asal ngajalankeun syariat jeung hakikat salamet ti dunya nepi ka akhirat. Moga-moga urang sadayana dipaparin riayah sareng inayah ku Allah taala. Wayahna Jamiul Muklimah dianyuk bisi mukuringnya sabab bisi rusuh teuing ka Cianjur dibagi-bagi waktuna moga-moga ilmu nu teu sabaraha masing dibarokahkeun ku Allah disalametkeun komo deui ayeuna dina zaman ieu dina bulan Mulud wah ieu teh hitung-hitung muludan nya Pak muludan mah penting mah ya naonana amal solehna sunnah takririyah sote lamun carana tidak bertentangan dengan ajaran Rasul odinyeun pakalongan judi pakai muludan mah batal sunnah takririyahna tujuanana salah batal sunnah takririyahna tibadul hukama lain ti sahabat lain ti Rasul teu pernah marentahkeun kudu peringatan Maulid Nabi Rasul teu pernah mencontohkan tapi malaikat peringati Maulid Nabi Rasul terang Rasul teu ngalarang maka disebut sunnah Rasul keneh eta ge sunnah takririyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barokahna kumaha sajalma anu medal riwayat medal Rasul dina eta tempat mangka eta tempat dilingkung ku malaikat ceurik sujud minta panghampura ka Allah keur nu boga tempat jeung nu hadir di eta tempat amin sajalma nu nyiapkeun katuangan dina peringatan Maulid Nabi boro-boro nu merekna nu nuangna dosana dihampura ku Allah taala. Lamun aya cai dina peringatan Maulid Nabi wa in quri'a Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam alal ma'i faman syariba dalikal ma'a dakhala qalbahu alqunurin wa rahmatin. Mun aya cai dina eta lingkungan peringatan Maulid Nabi disadiakeun keur anu ngupingkeun peringatan Maulid Nabi maka sajalma nu nginum eta cai kana hatena asup 1000 rahmat jeung 1000 nur ti Allah taala matak masuk peringatan Maulid Nabi mah nu fakir beuki beunghar nu lemah iman beuki kuat nu ngedul ibadah beuki daekan nu segut doraka beuki ngenoran eta berkah peringatan Maulid Nabi walhasil mah disalametkeun ku Allah sabab jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga ilmu nu teu sabaraha didugikeun ku Allah sing diagengkeun barokahna sehingga jadi perbaikan hirup urang dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.